Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Milujeng patepang sorak deui di Jomantara dina gelaran dongeng Sunda. Teu karaos carios budak teuneng. Ayeuna tos bagian kagenep maksudna kadalapan hapunten nu mangrupik bagian pamungkas kumaha akhirna lalakon si Warji budak yatim teh tantos kancang mitra baraya di mana wae ayana ngaraos panasaran nyanggakeun carios budak teuneng dina judul Katangkep. Wilujeng ngadangukeun. Si Warji budak angon munding juragan lurah tea. Ayeuna mah geus gede, geus akil balik sarta geus teu ngangon munding. Naon sababna? Sabab pohara dipikanya ahna ku juragan lurah nepika dijieun juru tulis desa ari mundingna diangon ku budak sejen. Dina hiji peuting pareng hujan ngaririncik di desa babakan simpang pohara sepina jempling taya naon-naon jelema-jelema diunggal imah kabeh geus ngararingkuk taririseun malah rea nu geus reup salare. Waktu harita di pakarangan juragan lurah di tukang aya dua jelema ting salingker dinu poek ting sulumput kana dapuran salak. Eta jelema nusa urang jangkung begang ari nusa urang deui pendek buheukeut. Cing rek naraon eta dua jelema teh? Cing dengekeun euy aya keneh nu nyaring atawa geus hari SKB. Ceuk si Utun kasih begu bari semu ngaharewos. Najan aya keneh nu nyaring oge moal aya nu waningan kaluar ti imah saki nya hujan nya tiris. Ceuk si begu. Hayu atuh buru-buru. Ceuk si Utun. Tuluy eta dua bangsat arindit ka kandang munding. Sing ati-ati lalaunan. Oi, malaon tulakna. Ceuk si Utun kasih begu. Kolotrak si begu muka tulak kandang sanggeus beunang tuluy arasu. Sabaraha hiji oi nu rek dicokot teh? Ceuk si Utun. Dua bae ambe hiji ewang. Ceuk si begu. Kumaha mun teu kanagaan teu kana tanagaan mending hiji bae euy asal nu panggedena jeung panglintuna nya. Mustahil teu katanagaan mau munding dua siki. Tekung si lila eta dua bangsa teh geus kalaluar deui ti kandang bari narungtun munding hiji sewang sarta terus dibawa ka nusuni. Ieu munding teh rek dijual atawa rek dipencit diketengkeun laukna? Ceuk si Utun. Atuh dijual mah sarua bae jeung ngasupkeun maneh ka bui.
Ceuk si Begu. Maksud dewek taya lian nganrek dijual dagingna ka pasar diketengkeun sangkan teu katara. Indung dewek anu sina dagangna ka pasar atawa dilelangkeun ka tangkulak. Heeh, alus eta aturan teh Gu. Ceuk si Utun bari kebat lempangna muru ka panyumputan. Kacaritakeun isukna waktu budak Angon ngalongok kandang Munding. Kasampak tula kandang teh geus ngagoler dina taneuh sarta Mundingna ngan kari sarakit deui. Mimitina kumanehna disaksra ka sakuliah pakarangan tapi eueuh da puguh geus dipaling ku bangsat. Barang manehna nenjo ka lebah juru pakarangan. Mana horeng pagerna geus bolongor direbahkeun sarta aya tapak Munding nyareblok. Atuh gancang bae hari weus-weus unjukan ka juragan lurah yen Munding nu pelen jeung nu sanggadulang aya nu maling. Geus moal salah tangtu si Utun bangsatna, saur juragan lurah. Keun sia ati-ati eta setan teh nepi ka wani-wani maling Munding aing. Harita keneh gancang juragan lurah jeung tua kampung katut polisi arindit nyusul mapai-mapai tapak Munding tea. Tapi barang nepi ka sawah tapak Munding teh leungit geus kakeueum ku cai jeung liput ku leutak. Sanajan kitu terus bae disaksrak diteangan ka unggal tempat ka unggal kampung nu jarauh tapi weleh bae teu kapanggih raratanana ti isuk nepi ka sore teh teu puguh bubukanana nu neangan Munding teh baralik lengoh bae. Ari tos kitu kumaha pamiarsa? Sate acan sim kuring ngalajengkeun ieu dongeng. Sim kuring sejak ngemutan ulah lali kanu teu acan subscribe geuning geuning seueur anu ngadangukeun seueur anu nonton tapi masih keneh anu teu acan subscribe hapuntenna subscribe heula nya ulah lali sok pami aya waktos mangga tambih ku like sareng komentarna pairanana kalintang diantos pisan ku sim kuring. Hatur nuhun sateu acana. Mangga ayeuna urang lajengkeun kumaha tah naha si Begu jeung si Utun teh kapanggih si bangsat anu geus lila di paluruh teh naha kapanggih ayeuna. Hayang mah kapanggih atunya teu sabar tah dua mangkeluk eta. Aji kumaha surat laporan nu kapalingan teh geus dijieun? Saur juragan lurah barang anjeunna sumping ka bumina. Parantos mung kantun nawis bae. Walon si Warji. Ku juragan lurah suratna kotret ditanda sarta saurna. Leuwih hade ayeuna bae kumaneh sanggakeun ka kacamatannya. Wayahna burit-burit oge da puguh taya deui titaheun. Mangga ceuk si Warji bari rapdangdan jung indit guragiru. Demi tibabakan simpang ka kacamatan teh
teu wudu rada jauh, kira-kira aya 5 genep palna. Katurug-turug jalana ngaliwatan tempat anu saruni jeung make mentas walungan sagala. Ngan bubuhan si Warji budak wanter tur boga sifat satria. Sakitu nyorang jalan suni jeung geus burit oge estuning taya pisan kasieun. Waktu indit ti desa nepi kadatangna ka kacamatan. Berkah salamet teu nyorang halangan kitu kieu. Tapi barang balikna eukeur mah poek mongkleng buta Raden. Katurug-turug di jalana katinggang hujan nu pohara ngagebretna. Atuh teu wudu bae ripuheunana, leumpangna mindeng ti tata rajong jeung mindeng ngapruk. Bajuna jibrug jeung awakna ngahod-hod kabulusan. Barang nepi ka sisi walungan, astaga, cilaka, walungan teh geus limpas ka jalan. Caina tarik pisan, geus lain pentas-pentasanna. Beuh, kumaha ieu aing pipetaeun? Cek si Warji dina pikirna. Ari balik deui ka kacamatan ngadon mondok. Meureun indung aing tada teuing melangeunana. Ari terus lahan mentas geus tangtu palit. Da puguh cai sakitu tarikna. Ah, nya leuwih ade cicing bae di dieu ngadagoan orotna. Sanggeusing mikir kitu, tuluy manehna indit neangan tempat nu rada tuus. Kabeneran teu sakumaha jauhna ti jalan. Manehna manggih tangkal kai gede, tur ayana di tempat nu rada luhur. Tuluy manehna diuk didinya disasarap ku kalakai jeung dandauna. Waktu si Warji keur diuk bari mikir-mikir pilampaheun. Manehna nenjo nyai-nyai seuneu hurung dina durukan di sapeuntaseun jalan. Nu anggangna kira-kira 200 lengkah ti manehna. Gancang ku manehna disidik-sidik bari disampeurkeun. Mana horeng aya 2 jalma lalaki keur saliduru. Alhamdulillah tah geuning aing aya batur keung. Cek si Warji dina pikirna bari semu bunga. Barang lempangna kira-kira 30 lengkah deui kana nepi ka eta durukan. Manehna reg eureun bari tuluy masangkeun ceuli sabab ngadengi nu ngomong kieu. Beku saknyana urang teh pohara lalaworana, pohara gagabahna, bet wani-wani eureun di dieu. Naha lalawara kumaha? Cek si Begu. Rasa dewek deket teuing ka jalan bisi aya nu nganyahoankeun. Ah, entong sieun-sieun. Da moal aya nu wanieun lunta lanto kalebah dieu. Jeung apan sakitu poekna tur hujan. Katambah-tambah caah sakitu ngagulidagna. Jadi taya petana aya jalma ti desa babakan simpang nu wanieun meuntas ka dieu. Nya estu kabeneran urang meunang pangeureunnan teh. Euy, beton. Cek si Begu. Cing, hayang nyaho euy, geus sabaraha duit bebeunangan urang balang siar teh. Cing urang bilang ayeuna mempeng salse.
Hode, jawab si Utun. pek atuh hurungkeun seuneuna, ameh rada caang muusan. Tuluy durukan teh ku si Begu ditiupan gur-gurung. Geus kitu si Utun terus muka hiji gembolan nu gedena sagede kalapa. Anabrak dibuka, mana horeng eusina teh duit perak jeung ringgit wungkul. Mani marak bak bodas tinggurilap kacaangan kudurukan. Terus eta duit dibilang kuduaan. Lah, geus aya 300 perak punya saringgit euy. Ceuk si Utun bari seuri. Naon? Ceuk si Begu. Baru ngan 300 punyur saringgit. Nah mana ari uang kertasna? Ih, apaan uang kertas nama geus ditukerkeun kana perak. Da bisi luntur ari kahujanan. Bohong si laing mah. Ceuk si Begu. Apaan? Duit nu barang nyokoti haji masih oge aya 200 na. Tiba bali, hang leuwih ti 100. Ketambahan kuladang daging munding tadi 150. Jadi geus 450 leuwih. Ngomong nak kitu teh si Begu bari muncereng. Teu nyaho danu diampihan ku dewek mah ngan sakieu-kieuna. Mana gitu oge meureun diampihan ku si laing sawareh deui. Bisa bae si laing mah malikeun omongan teh. Ceuk si Begu. Mun dirawatan ku dewek mah atuh piraku dewek nanyakeun ka si laing. Atuh da nya dewek mah teu nyaho. Ceuk si Utun. Cing, dewek ngarampas aku si laing. Ceuk si Begu. Hade si laing ngarampaan awak jeung saku dewek. Tapi pereup dewek asaan heula. Ceuk si Utun bari cekuk nonjok kana puhu ceuli si Begu nepi ka ngabangkieung. Aduh, eta si Begu ngabangkieung cenah pamiarsa. Si Begu ambekeun, gancang, males nonjok kana hulu angen si Utun. Gerbae gelut papuket, silih bebeutkeun, silih cekek, silih rengkas jeung silih tampiling. Sanajan si Begu leuwih jangkung batan si Utun, tapi tanagana mah hengker. Buktina mindeng kabebeutkeun, tapi teu dirasa, terus ngalawan keneh bae. Sanggeus sawatara jongjongan gelutna, si Begu beak tanagana. Gebut dibebeutkeun ku si Utun nepi ka nangkuban teu bisaeun hudang deui. Taksiran mah kapayahan. Hayo, sia geura ngalawan karasa. Ceuk si Utun ngomongna bari ngahegak jeung sungutna nyengir bawaning ku suka. Nya, ayeuna sia modar teh. Aduh, pamirsa. Tadina sosobatan tur dalit pisan. Ayeuna gelut nepi ka salasa urang kapayahan cenah boa modar cenah ceuk si Utun. Aduh. Sanggeus ngomong kitu, si Begu digusur ka sisi cai. Barang si Warji nenjo peta si Utun kitu. Dina pikirna geus teu sak deui yen si Begu rek dipalidkeun ka walungan. Atuh gancang bae ku si Warji diboro
ngan sakolepat pisan si Utun geus katewak leungeunna terus ditalikung dikatukangkeun. "Hayo sia, geura meta," ceuk si Warji. "Rek dikamanakeun ku sia eta batur sia teh?" Saha si laing teh? Naha kumaha ni ngahalangan maksud dewek? Si laing teh sobat si begu. Cek si Utun bari guguring jalan hayang lesot tina panyekel si Warji. Dewek lain sobat si begu. Dewek teu wawuh jeung juru jana. Cek si Warji. Si laing teh hayang nyaho ngaran dewek. Dewek si Warji teh musuh gerot si laing. Barang ngadenge omong si Warji kitu, lah ketai bae awak si Utun leuleus jeung ngadaregdeg. Da memang tiba heula oge manehna teh taluk ari ka si Warji mah sabab geus nyaho kana wawanena jeung tanagana. Warji, Cek si Utun bari ngalengis. ampun dewek teh euy. Poma ku si laing ulah dilaporkeun, si laing ulah curuta carita yen dewek aya di dieu. Sing karunya bae ka dewek euy. Dewek teh geus pahatu lalis, teu dulur teu baraya. Estu nunggelis tayageusan salindunganeun. Meunggeus tong loba ucap, cek si Warji. Nah dikira ku si laing dewek teh beunang disaruakeun jeung si begu beunang di bawah sailon. Nyi sing karunya bae ka dewek euy. Mun si laing daek nutup rahasia dewek, kopta cokot duit 300 perak yang si laing. Boro-boro semet duit 300 perak kalah 1000 kali yeunana oge. Dewek teu sudi ngarawatan barang gelap, barang haram. Ngomongna kitu teh si Warji bari gancang ngabarogod leungeun si Utun ku beubeurna nepi ka pageuh pisan. Ari si begu barang ku si Warji disampeurkeun beut teu empes-empes ngajehjer keneh bae tuluy ku manehna dipangku dipanggulkeun kana tak-tak si Utun. Geus kitu terus digiringkeun ka kacamatan. Ari duit beunang maling tea digembol ku si Warji baris dijieun bukti. Kira-kira pukul 7 isuk-isuk Ambu Warji datang ka bumi Juragan Lurah. Nanyakeun si Warji datang henteu na? Reh sapeuting tadi taya di imah. Juragan, kumaha pun anak teh geus dongkap. Lah, abdi kumelang. Cek Ambu Warji. Mbok, saur Juragan Lurah. hal kamelang mbok kasih aji nya moal beda ti kula. Tapi kula nanggung moal aya kitu kieu. Taksiran kula mah terus mondok di kacamatan. Reh, peuting tadi hujan sakitu gedena taya petana bisa balik. Kakara oge Juragan Lurah eureun sasawuranana jebul si Warji datang. Tah geuning datang, nah make terus meuting euy.
si laing mah bet nyiar-nyiar pika melangen. Sumuhun sejak nyanggakeun bebendu bae, ceuk si Warji. Nu mawi teu tiasa teras wangsul wengi-wengi teh margi kapegaca wantunin hujan sakitu ngagebretna nanging aya untungna abdi kapegaca teh. Derak-dak ku si Warji dicaritakeun ti mimiti kapegaca nepi ka nangkep si Utun sarta terus dipasrahkeun ka kacamatan. Awahing ku bunga juragan lurah nepi ka teu tiasaeun sasauran panjang-panjang ngan ukur nyebut syukur jeung alhamdulillah bari nepakan pingping. Ayeuna kusabab pohara bungahna dewek rek meresenkeun duit kasih laing salawe perak jeung duit ladang munding nu beunang ngarampas ti bangsa tea kop bae jang si laing dewek mere mutlak. Tadi nama si Warji teu rek narima kana duit persen teh tapi kusabab dikeukehan nya teu burung ditarima ngan harita keneh oge duitna terus dibikeun ka indungna. Cag alhamdulillah geuning rengse ramenya dongeng budak teuneng teh paingan sim kuring waktos Yuswa 40 tahun waktos Yuswa 10 tahun nuju kelas 4 ku resep maca ieu buku dugi kadi bulak balik teu sirik nama katalar. Hatur nuhun ka Bapak Samsudi pangarang ieu buku. Hatur nuhun pisan buku nu kalintang saena. Siga namanya dina sadaya seratan simkuring seratan Sunda utami nama teu aya anu tiasa bujang-bujang ngalangkungan mapakan teu tiasa satai kukueunana ieu buku banget ku sae. Buku ieu ki kalintang saena kanggo barudak murang kali SD. Kanca mitra baraya pamiarsa di mana wae ayana. Hatur nuhun kanu parantos kersa rurumpaheun sindang kana channel YouTube Komala Suta ngadangukeun pogot naker. Hatur nuhun, hatur nuhun, hatur nuhun. Alhamdulillahirabbil alamin. Mugia dongeng budak teuneng tiasa janten pangbrahmana tiasa janten panglipur kalbu. Seueur nu tiasa di candak tiasa diundang ku barudak. Kasayaanana janten picontoeun kaawonan janten pieunteueun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.